Bismillahirrohmanirrohim. Wajib ka jalma Islam nguni ngarundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putrana Hashim putra Abdi Manap putra Qusay putrana Kilab putrana Murrah putrana Ka'ab putrana Lu'ay putrana Ghalib putrana Fihr putrana Malik putrana Nador putra Kinana putra Huzaimah putra Mudrikah putrana Ilyas putrana Mudor putrana Nizar putrana Mad putrana Adnan. Nu wajib dugi ka Adnan ti Adnan dugi ka Adam ulah nguningakeunana sabab taya jalan sohe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.